Sampurasun Baraya. Wilujeng Sumping di Kuis Bahasa Sunda edisi Sisindiran. Nah, yeuna urang lajeng ka kuis anu kahiji. Duma sarwanguna sisindiran dibagi jadi 3. Nu kahiji aya wawangsalan, kadua rarakitan, nu katilu paparikan. Benar atau salah? Benar. Ye, tiasa nyandak. Patarosan nu kadua. Ciri sisindirannya eta Seterang. ya tetot. Ciri sisindiran. Seterang. Tetot. Ciri sisindiran. Kaugar ko aturan pupuh. Ye, leres itu asal canak ratu. Ya, patarasan nu salajengna nyata paparikan rarakitan yang wawangsalan diwangun ku rarakitan yang wawangsalan diwangun ku Cangkang jeung duka. ya tetot. Nah, paparikan rarakitan yang wawangsalan diwangun ku Cangkang jeung eusi. ye bener tiasa canak tuangeunana. Patarosan nu kaopat sisindiran anu eusina pepeujeuh disebut Teterang. nah tetot. Salajengna sisindiran anu eusina pepeujeuh disebut Teterang. tetot. Sisindiran anu eusina pepeujeuh disebut Piwurup. ye mangga tiasa nyandak. Patarosan anu kalima. Nah, di wawangsalan diwangun ku 2 padalisan, benar atau salah? Benar. Ye, maka tiasa dicandak. Ya. Barang emas dina beuheung, hate pundu ngalang layung. Kalung. Ye, maka tiasa candak deui. Patarosan nu katujuh. Monyet hideung sisi leuweung, susah taya tungtungna. Lutung. Yeay. Patarosan anu kadalapan. Kulit sapi dina suku, pikiran ngawang henteu tangtu. Sapatu. Yeay. Ayeuna ka patarosan anu terakhir. Alat ngitung dipencetan rupa kaset tapi kotor. Kalkulator. Yeay. Banget bisa dicanda.